Aduh pinah itu. Nah saya jadi pindah kadinya. Ya ngabajaan mending ka dieu jeung abdi mah. Mending damai. Mending damai daripada cilaka. Nah Dengekeun dunungan abdi mah danglukeun ya danglukeun. Ya dalang mana boh dalang kasepuhan boh dalang lora boh dalang ti mana we dengekeun anu belah kenca mah eleh wae. Bener. Ka dieu ka belah katuhu. Aling siapa? Aling. Dengekeun kumaha duaan ya. Doyong cek. Aing ku sia di tenggelan. Terus ku ente di tenggelan. Eueuh harga diri aing di dieu. Ti mimiti ayeuna aing moal ka dieu deui. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngagurat jagat aing moal ka dieu deui. Sanajan di keruan oge moal aing moal ka dieu deui. Kumaha sararia we. Saha saha Mau. mau naon anjing sia. Paling ge beurit sama kasurupan ku beurit. Kurang ajar baju siapa muat. Siksa. Wah, ngusak tuh. Cek aing kumaha belah kenca mah eleh. Kerjaan Iya, tadi. Bima, aku suka padamu. Bima anjeun teh favorit abdi. Di kamar abdi seueur foto. Foto aing. Darso. Nah, dan kiwir aing di kiwir mana anak-anak beurit teh kan. Ih, Wah, kade deui aing mah. sia we mau gen teu aing. Wes. Edan. Ih, udang deui sia ta. Nah, makanya hudangnya, hudang deui aing mah. Bangun lagi lis. Aing mah gampang babari hudang, teu kopi coo hudang aing. Kurang ajar sia Bim. Pino maju sia. Pina stiker sayang kumampara. Ieu ge. Iya Arya Bima teu apaleun yen ieu jalan darat teh kasaktian na manggulang-mangguling. Ieu Bima dicabak dadana ku ieu jalan darat. Ngageter awak Bima. Lami-lami ngepul kayaanana. Tungtungna ieu Bima jadi arca ngemasing pati temekaning perlaya jadi patung kayaanana. Rasakeun Bima. Sia boy what? Wah! Oi! Wah ya! Sebe mah jadi patung. Sebe mah jadi patung. Hidup, hidup jara-jara. Hidup jara-jara. Hidup. Aku suka padamu. Gandeng anjing. Lieur aing ka sia teh. Aduh. Bagja. Jaladara luar biasa si Bima jadi patung karasa goblok. Bah. Yo. Sia kurang ajar. Luar biasa Jaladara nuhun berat narimakeunana nuhun. Prabu Duryudana nepi ka emprakaya anak ningali si Bima ena jadi patung. Leres Ulah kapalangnya bela Jaladara maksudna.
Ari si Bima teh buka dulurna teh opat. 5 jeung si Bima disebut teh Pandawa, nu hiji Yudhistira. Kadua si Bima katilu Arjuna, panangahing Pandawa kaopat Nakula jeung Sadewa. Tah di mana-mana ieu si Bima aya kieu pasti dulur-dulurna ge bakal balas dendam. Saat sana Yudhistira, Arjuna, Nakula jeung Sadewa balas dendam wayahna parentah Prabu Duryudana ulah kapalangnya bela wayahna eta Yudhistira, Arjuna jeung Nakula Sadewa pangmaehankeun anu aya kiwari nyaeta Diwirata. Ari maehan mah gampang. Enteng perkara eta. Tuluy ari buruhna naon? Dah, iya. Eta kapalai salira naon? Kieu we ieu. Lamun Yudhistira, Arjuna, Nakula jeung Sadewa sanasib jeung si Bima, kumaha lamun eta nagara Amarta dicekelna ku kaula? Kumaha? Nagara Amarta dicekelna ku kaula. Letik ngusep-ngusep atuh. Jadi raja di Amarta leres kan mah sawios kaula bawahanna Prabu Duryudana ngan eta nagara Amarta dirajaanna ku kaula. Daek kaula maehanna dina eta opat. Gampang. Justru ieu teh parantos diproyeksikeun nya teh salira kanggo jadi raja di nagara Amarta upami para Pandawa parantos maot sadayana. Ngeucinana nangkeun dikondisikeun sadayana ieu teh. Leres manya iraha kaula ngabohong ka salira. Terang bersih we salira mah. Terang jadi raja we asal Yudhistira, Arjuna, Nakula jeung Sadewa paeh ku anjeun. Sae mangga iraha ih ulah diisu pagetokeun ayeuna wayahna. Ayeuna teh Arjuna, Yudhistira jeung Nakula jeung Sadewa teh ayana Diwirata. Mangga corak ka Wirata. Meh buru-buru di istrenan mangga sae. Ye jaladeun tah kaula nun kaula ini ka Wirata ye sae mangga ayo punten. Ngeunah goblok maka jeung hayang jadi raja di Amarta. Jang dicalangap saat can jadi raja ge dipodaran heula ku para Kurawa. Bima rasakeun ku sia. Siap raja. Para Kurawa, bawa ka alun-alun. Itu kayaan anak ieu Arya Bima anu dirurujit ku sadayana para Kurawa. Di tengah alun-alun nagara Amaha, nagara Astina, ieu Bima patungna digeuleuhan dikemehan dikihan pada nyiduhan aya wae anu maledokeun kokotor. Boko kotor manusia, boko kotor satu hewan anu kiwari di alun-alun ya Bima pada ngadeg-deg ku para Kurawa. Oge masyarakat ieu anu dipaksa pikir ngagegeuleuh ieu Bima kitu ku jari-jari kita. Dan dihandelem hieum gesan sampereun ieu ge. Cak urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyokot ninggalkeun ge bakal kazamber deui. Kasarius di marga sopana, marga jalan sopana alas pring gading ansala. Prabu Yudhistira Panawa anu pangageng nang ngutus ieu Arjuna panangahing Pandawa kairing Semar Badranaya sapala putra kanggo nyusul Arya Bima anu nuju jengkar ka nagara Astina. Arjuna panangahing Pandawa kairing Semar Badranaya sapala putra maneg di satengahing marga. Kakang Semar ieu nu
urang ngareureukkeun heula ka sape di dieu Kang mangga agan mangga jang kulan wa ka akang silaing payunan ketudunungan eta payunan kaprak-kaprak eta di hareup rungkuna bisi aya hileud bisi aya orai dah sae kapak-kapak ieu dunungan bade laleson heula jang mangga cu kulan wa oh katak si akang ngilaing burung kitu cu nya sae mangga wa akang euy itu payunan bapak sareng nya juragan Arjuna bade laleson euy nya sok itu yang Kang rek nyusul juragan Bima deui teh euy kemana akang eta ye juragan Bima teh dicarek-carek ke kuku ini dulu goh eta rek nagih janji bejana ka Duryudana saenggeusna bubar nyamur teh dulu beda Duryudana apan janji rek mikeun deui eta nagara Amarta saenggeusna dina mangsa carita main dadu baheula dulu laras akang dewek hariwang de juragan Bima apan kitu dulu euy goh nya sanajan hatena bersih oge dai bahasana kitu mah katarimana ku batur sok lain gitu nya atuh da teuregeus juragan Bima mah sanajan heuh dai dewek mah geus apal apal ngan adat batur mah moal apa meureun kana karakterna nya kana adatnya kana adat yang istiadatna kana tabiatna oge sifatna bisi da heuh da sanu nyaho da jelema mah beda-beda lin nya akang heuh yang kang ka dieu kasih dawala kitu dulu euy nya gitu heuh dah di Kampung Sayang itu lho nya RT hiji RW 11 Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung laras apukana pangersana Bapak Oden Herman Maulana semohon kalih Ibu Lilih laras Lailatus Syarifah dina raga nyepitan putrana Ceplintar Jaji Pratama mudah-mudahan sing sehat salalamina ieu murang kali anu disepitan teh nya amin nincak dewasa jadi zaman nu guna kanggo nagara guna kanggo bangsa oge hirupna beragama amin tindakna murang kali teh janten jami anu soleh soleh taat ka ibu ramana amin amin ya robbal alamin amin heeh bakal aya bintang tamu dulu ayeuna tilu nya akang tilu artis besar papan atas Jawa Barat laras itu heeh di Kabupaten Bandung khususnya umumna Jawa Barat artis besar aya Mang Ohang aya ngurunya aya Tante Jenong aya oge aya Mang Komar si Bebeb sumping alhamdulillah heeh kek kedeung deui istirahat teh kedeung nya sok ina istirahat heula akang make lagu geura teh mah Ngelingkala wiwitan bener kamalina moal atuh Ngelingkal alam wiwitan tang tumong kamalina nyawangkan alam wakasa patimo
maneh di Karawang saiki decios wae. Alah, alhamdulillah parantos sumping bintang tamunya. Mangga pasian jalan bintang tamuna. Sakantenan pasian tuang. Urang samut tah ku lagu ngarona ah. Ngarona urang ngarona ngider ngurilingan desa waspada masih iana bisi aya lapang cabaya Tengah petik berjalan lemping Alah. orang ayah nyari badan tiris kapulusan si dulu iya dulu anu ngarona Arunu kasubunakeun memeh marulang mangga ngaleungit kopi Bulana kawung mun nyetrok sumpah kusam sepurang lembur nikmat aya papadan Bebek. Alhamdulillah damang bebeb. Alhamdulillah cepot. Aku baik-baik aja. Alah teu sangka ya Mang Komar di dieu. Damang Mang Komar. Alhamdulillah saya. Bebek bagaimana? Oh aku juga baik dong. Ya, kayak Mang Bebeb. Dari mana ini teh mau ke mana? Saya teh baru turun dari Australia. Oh, udah dari Australia. Iya, ada ini rambut aja langsung dibereman. Oh, di Bereman, kelain teh Iya. karahaan itu teh. Bukan, tai hiangan. Oh, teh hiangan. Alhamdulillah Mang Bebeb biasa sumping ka dieu nya. Iya. Luar biasa. Duh. Ini penonton banyak sekali cepot. Betul. Coba sampai tamplok ini mah Ya. sepertinya ya. Ya, bahasa Bener. apaan tuh tamplok? Tamplok teh yang baskom ditangkupkeun eta tamplok. Iya Bebeb, Iya. alhamdulillah. Iya Kang. Siap Kang. Aduh, air rek nyawer. Oh, bade nyawer? Bade. Hei. Tuh. Saya alhamdulillah. Oh, siap. Hayong salam jeung Bebeb. Oh, salam, iya. Hayong salam nuhun Mang Bebeb. Hatur nuhun. Iya. Bebeb. Ini alhamdulillah biarpun penonton penuh cepot tapi tetap yang namanya protokol kesehatan lihat semuanya pakai Masker. iya kan Cikancung mah hebat pokoknya mah buat yang namanya P1 P2 mah ya iya Bebeb teriak-teriak. Ini Bebeb kan yang mau bintang tamu teh selain Bebeb ini ada yang lain juga nih Beb nih. Ada siapa? Ada Mang Ohang. Serius? Betul. Yang ompong di sebelah kanan? Betul. Subhanallah ompong-ompong bisa kesini? Bisa dong. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur dan Amin, mudah-mudahan amin, juga amin. ompongnya jadi lagi. Oh jangan Iya. dong. Oh jangan. Jangan Kalau Mang jadi Ohang- lagi? Kalau Mang Ohang ompong ngejadi lagi mual payu. Oh gitu ya. Karena rezeki Mang Ohang itu dari ompongnya. Oh gitu Betul. ya. Ya. Kita panggilkan saja Bebeb ya. Iya boleh. Supados tidak nyengkolong kena waktu sekeun. Iya siap. Iya silakan. Mana bintang tamu Mang Ohang kebrok? Tepuk tangannya dong. Mapai jalan satapak ayu juga hiji lemur tekara sacape nasabab aya nu diteak hujan angin hodar kelaban tetayakeun ngiung antanajan awak rancu
cucu Capaduli kajet teuing Nangtung atuh dawa Tepuk tangan heula tuh buat Mang Ohangnya. Nu penting mah sanapi kadang-kadang nu ditutup rek ngalongok mah boda kembang nu jadi impian tara boa kakak kena jalayan nu boga balik ke aja oleh lempang ke pasangan Naon ningali euing teh jadi ningali ririwa di dinya. Kurangnya sepang nyamutkeun. Mang iya bebeb teh udah Lain penonton begitu banget ningali ka Uing langsung juga ningali ririwa. mak ya naon orang mana jiga nu sieun ku bebeb hari eta makhluk naon hah eta makhluk eta teh artis artis bebeb Mang Komar sungut sia bau kieu naon teh bau bangke oh tadi geus ngakan naon oh bangke Nah, Bebeb teh nih, silakan Bebeb sama Mang Ohang berdialog. Ya aing mewakili ku jeung lalajo pingpong tuh. baik mantap hei Hai juga. Ompongnya bisa ditutup diganyel hiji gitu tah. Hei gitu. Ulah kieu. Hei gitu. Jadi aman. Erek nu kagenep. naonna Erek nu kagenep. ngadep naon Anu eta. Hai ngomong naon sia sih Lain ngomong ye sih teh ye Mang Nawaran. Komar aduh cuasia mana teh kumaha teh naon tuh bebeb bebeb saha sih iya bebeb teh iya Wah. Cepot. Yuk, yuk. Yakeun hayang pamajikan nu kagenep mung yakeun. oh Ohang mana cenah naon kieu sabenerna namanya ya si bebeb teh tong libereng nyawa eta kitu Cepot. Si Ohang mah ompong, nu kagenep ge masih meunang kok teu ompong. kieu sabenerna mah ya nanti si bebeb mah da goreng patut terus aing naon gunana nih dia si Dadan Lain wanian kadalang ngageruan ngaran. kuduna Dadan. Sarua wae atuh gitu mah. beb nanti Mar urang mending dihandapnya di dieu nya Cing atuh ari di roba Itu jelema. kan hese. Mar. Kieu. Ohang dengekeun lah. Ai di hareup penjelema loba ulah-ulah mar-mar teuing atuh ngageruan teh Jonathan ke panggilan teh. Jonathan teh naon sih Ngaran Uing kan loba nu lalajo meureunna hampir aku mar-mar. tah sia mah teu narimakeun Lain teu narimakeun pohang. dengekeun seteh Aing diangkat ku aing ye. aw sok aing layak kuduaan sok kabut-but ya aing dikira lajo pingpong dengekeun yeuh nya Komar yeuh yang ngukeun nya ku sia nya yeuh jadi ibaratna Bukan gua teh sudah lama di Jakarta ini teh. Kenapa disia-sia sama kamu? Banyak orang yang bilang sama saya mah udah hidup di Jakarta sudah lama, sudah 7 tahun. Tapi kata teman-teman saya sudah nggak kelihatan lagi bahasa Sundanya ya, ya kan? Iya kan? lain sia mah reueus kitu reueus poho ka Sunda sia lieur sia henteu Lain liar, aing pada sudah lama tuh bahasa Indonesianya. Sok aing nama kemana-mana. pantesan naon Eta tong seuri, tong calawak teuing ompong maneh. Tong dicabut. Hah? puntennya ya sanes ajang gelut Lain, dalang rek main naon mah tadi cokot. dengekeun ulah cicing teh pan teh kieu nyapotnya nya kumaha pan teh dina ieu teh urang teh panan dipanggil heeh di dina hajat ku Bapak
hajat eungeung kudu hajat teh. Eta Keluarga besar Oli nya. Naon si Oli? Benar sih teh. Oden. Nya oh. Ya, dagekeun sia. Sia mah sok rusak ngaran. Ieu teh anu hajat teh Bapak Oden. Urusan jeung Oli naon? Jeung saha? Bapak Oden, Nya, jeung ibu saha? Lili. Coba singkat atuh. Oden Lili berarti Oli. Keeh oge nya. Sok teu apalon lain peda hidung lain. Tah. Woi, sia. Teu meunang kitu eta teh bos belegu. Bos, Heeh, bos gitu. bos. Nya bos oge muru nyawer. Acan gigi nyawer. Tong dikitu-kitu kayak naik sorangan. Naik sorangan. Lamun ngaran kudu sopan. Lamun ibu Lili. Bos Oden ulah dicampur oli. Oh, siya teh emangna bengkel. Hah? Emangna Bapak Oden teh ngabengkel ke jeung Oli. Lain masalah gitu. Jadi eta teh panan keur bobogohanana teh Ya. sok disingkat make lope-lope geuningan. Lope-lope. Oh, gitu. Wah, bener. Oden. Ulah kitu sia kangaran batur teh. Nya. Hang ulang hancurkeun pangungan. Ulah ngancurkeun ngaran ya dengikeun. Nya. Dengikeun aing mereka beja ka maneh boga Mang Komar ya. Dengikeun aing ngaran teh eta teh titipan atawa eta kenging nami teh kenging ibu bapana. Heeh, bener. Nu mata ngaran ka budak teh kudu bener. Bener. Kudu bisa dieja. Heeh, bener. Model Oden. O-A-D-N. Oden. Itu Komar. Ko-ama-er. Komar. Dadan. Adada-adadaan. Dadan. Sok Bener. sia ohang. bisa. Sok. Sarua atuh bisa. Kudu bisa dieja. Heeh, sok. Abe oge. Model Oden. O-A-D-D-N. Oden. Komar. Ko-ama-er. Komar. Dadaan. Dadan. Sok ohang. Oh, komar. O-ed-en Oden. Da-ad-ada-en dadan. Hahahang. Hesenya. Mata ulang ngahina ka batur teh. Ayeuna pangpet ieu na. Sok, pangpet bisa pasti. Ulah. Jeung aing nurut sih. Aing sih gehel. Pokoknya alhamdulillah na teh dina sepitanana teh. Ceplintar. Cep lintar. Hah? Ceplintar. Hah? Maneh muah si teh. Jeung anak mau. Lain ima singkatan bungkul. Singkatan naon ieu teh namina teh nu sepitan teh lintar. Ieu teh. Lintar Zazi Pratama. Heeh, tapi lintar mah singkatan pasti. Singkatan naon? Kebiasaan teh Kebiasaan naon? kebiasaan ieu si Bapak Oden. Nah emang Bapak Oden kebiasaan naon? Sok berarti ya. Lamun Bapak ka dieu. Oh, entar. Jadi lintar. Oh eta teh gara-gara tidinya. Gara-gara digeron. Heeh bener. Bener gimana nya? Aing teh atuh. Keur datang cerdas mah ieu mah. Datang cerdas. Yo, apaan bintang tamu teh lain antum wae. Hah? Bintang tamu teh lain antum wae duaan. Apaan tiluan bintang tamu teh? Mang Ohang, teras Bebeb, hiji deui sa? Hah? Hiji deui sa? Ada ngan duaan. Duaan aing mah. Sok Cenah ngan tiluan. Eta mah anu wardrobe meureunnan. Hah? Anu sengah hiasan urang lain eta mah. Wardrobe, tukang rias. Nya eta Ya, mah. tapi kan dina iklan mah kitu tiluan emang kumaha teh? Lain undangan mah duaan. Undangan mah duaan. Heeh. Eta mah nu sok mangkal di Cikancung di ditu. Eta. Iya sok dagang surabi. Eta. Eta mah sok dagang surabi. Nah, udah urang mana 5 beja teh SMS teh tiluan menang WA teh tiluan. Hiji Ohang, dua deui Mang Komar, Heeh. tilu teh Janet.
Oh, Janet teh Janet. Heeh. Wah, hebat. Berarti bener lamun Janet mah. Heeh. Percaya urang mah Percaya? Heeh. Baiklah, Iya, urang iya. lamun janeta musrik lah kawan. lain masalah gitu. Naon? Percaya tuh. Kasaha? Percaya lamun ngondang teh sabab Bos Oden mah tuh. Loba duit nah atuh. Coba atuh. Oli. Janet sok Mang Ohang ayeuna jadi Aing mah yang dipoto jeung janeta janet Heeh. asli. Sok gitu lah. Mang Ohang MC-an Janet MC-an. Hang, awas ya mana urang heuh. Siap. Siap Janet Mang MC-an. Ya. Sok. Ya Mas, sering Sing bener ngomongna ame kadenge. Ya, rasanya ya jawaban lagi sekarang gimana gitu. Lain radio. Lain gitu sih teh, MC-an teh meni kitu sih teh. Nu bener. Oh ya. Ya. Oh. Ya. Selamat buaya kieu semuanya. Semuanya nya. Selamat buaya kieu. Marilah kita Tampilkan. tampilkan seorang wanita Ya. artis Lain seorang wanita nyebut urang mah Janeta, bieu teh. Oh, jadi wanita. kapan wanita si Janeta teh Oh, heeh bener iya, heeh. seorang wanita yang sudah tercemar Terkenal. Terkenal. Aduh. Ya. Janet teh jelema lain lele sapu. Lele Jadi sapu. tercemar sih teh. Lele sapu. Aduh. Kamu bilang. Karunya Saya eta teh kan ohang. leutik teh beletuk ke situ teh. aduh udah ya kalau nyepengan mah embung aja Cobiane tuh. malim Alim. Aya yang dicentang mu papi. pantong tong Cing aja tong wanita sakali. ngomong aja Oh, ari tadi di tukangan panggung ngomong wani cenah. tong boroning dicentang aing mah dijejek we Dijejek naon? dijejek Kumaha? pecet Naon? Nah, tong beja-beja Naon? tinggal di bitisna tuh Maksudnya urut tukang beca gitu. lain pada Wah. kapan ngajejekan iya ngajejekan eta Ngajak naon? kecrek Kecrek. gitu wah kukuna petot ah. Baik, urang mah teh naon. Eta panggil Janet. ya Nah, sia teh Janet artis lain bangsat goblok teh. Sing bener atuh bener. ngomong sing bener. Ah. Siap. Baik, hadirin. Eta jadi poho deui Baiklah hadirin yang berbahagia, kita sambut artis kita dari Kota Kemang Bandung yang berada di Kabupaten Bandung. Inilah dia adalah artis yang sudah lama tidak muncul. Kela. Jelaskan ulah kunaon ya teu Ya, muncul-munculna. karena kenapa dia tidak muncul? Karena dia sedang melaksanakan tugasnya yang lain, yaitu dagang oncom. Inilah dia. Janeta. Inilah Janeta. Anjir. Cepot. Alah. Cepot. Lain. Eta di tukang. Nah, teh jadi ompong kitu. naon Eta di Tinggal tukang. lain urang sarua jeung didinya ompong tempo heula. naon sih Itu tinggal di tukang jadi tajanet. Ngas kan dia jebleh, motong jebleh. Mana lu salah motong jebleh. Ah. Kayak sekedap. Naon nang ohang. Kunaon ari maneh? apaan kieu urang teh pan nyebutkeun aya Janet urang ka dieu apa lu maning
geus tong ditingali dan diriwa eta teh. Naon atuh jadi kieu teh naon? Kapan kieu? Urang pan nyebut Kayak sekedap atuh sekedap Mang Ohang. Kabelah dia atuh ari sieun mah. Cicing di belah tengah dia ya. Kabelah dian. Kayak sekedap. Pada itu bintang tamu naon? Janeta Janet. Kayak sekedap punten anu dipanggil teh Janeta Janet. Nah anu datang anjing ajak itu kumaha teh? Lain ya mah kidalang jika dicurug ya mah. Nya. Sapirohai. Lain ngomong wae kuat ka hese Janeta Janet eta tingali. Aduh. Tes. Aduh. Tarik teuing lain aduh. Ya kakang. Ada ngasora lu kagak ngegubrak. Saya teh cerek-cerek eta jelema digeun sato teh cek-cekan. Artisna naon si teh cek-cek we. Bebencek si teh naon. Koko aing mah teu percaya lah. Aya nu kieu nya. Cing, ayeuna Janeta Janet sok sampaikan heula. Hah, sok ngomong heula. Tong loba ngetes. Anjing. Ohang, eta teh huntuna karek diganti Ohang. Aduh. Huntuna karek diganti eta. Aku suka hari ini. Sok ngomong atuh anu cek-cekan we atuh teh. Enggak sekarunya atuh kan cenah ngomong. Ngendreuna. Aw. Era sia. Telat. Dicabakeun teu naon teu nyonya ugat teu. Lain naon era. Hayo Janet. Oke aduh, nyarios tante. Ai. Sakedap. Kan sakedap. Mangga. Sakedap Junet. Junet. Bebeb situ Ayo Junet. disebut Junet. Sakedap bebeb. Gajah Muhtar. Anjir Awewe mutar. lain. Sakedapnya. Sok. Sok atuh nya Sarman Luas melila kan. tuh. Sarman. Gua udah teh hansip jelekong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuat kalembut sorana kidalang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meuli bala-bala teu citalitik. Artosna? Nu lalajo loba anu nemalan saeutik. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon deui? Nama alban meuli kesemek. Cakep. Naremalan ngan ka aing jiga nu amek. Ulah suudon itu teh antusias teh. Kang Komar. Iya Muhtar. Mutar. Bebeb. Heuh hampura Muhtar Muhtar. Jenong. Muhtar we. Saya menyebut nama asli. Burung dara, burung itik. Cakep artinya? Burung merpati, burung-burungan. Cakep. Itulah nama-nama burung. Setan. Sugan teh. Bang. Perkenalkan. Nama saya Andin. 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 Kamari dicurug karena ohat. Andin Anu mana? Anu sok aya dina sinetron? Sanes. Di naon? Andin Edan. Anjing itu mah Andin. Eta mah anjing bener. Bu, pantes lamun jenong make ngaran Andin pantes teu? Bi emeh teh teh. Lamun jenong disebut biaya nu ngaliwat majarkeun teh jenong.
Terus sok we. Noong si teh. Teu kudu ditoong tah. Kagok we si teh. Ya mah ngadenge batu atuh lagi kumaha Da sebenarnya. loba saksi si teh. Rek noong si teh. Rek sakalian noongna. Geus daripada rame kieu ieu benerkeun susu saya ti ka dia. Geus tong ribut teuing, geus. Mangga. Keprok, aing disiksa teh keprok. Ke sekedap. Rasa Ke kada. ieu. Da urang mah kunaon ieu mah isi sumasi. Ke sekedap eta susu jungjat teh. Aya susu paturai gitu. Mana aya susu. Paturai. Tinggal sabeula. Sok bayangkeun susu. Anu hiji di Cikancung, nu hiji di mana ya? Cicalengka. Taekeun era. Montong dicoo. Andin, taekeun Andin. Montong dicoo. Ieu mah susuna geus dewasa dicoo teh cicing. Tah abg kene dicoo teh nyorosod we era. Oh, berarti tandana lamun anu nyorosot ABG. ABG era. Oh. Eta susu bisa dilaah. Hah, emangna bapau sih teh. Tuhnya saya mah. Ameh naon teh dikitu-kitu. Ngarapageuh. Oh, ameh panceg beureunan. Punten sakantenan aya paku 17 gitu. Dipaku kana jantungna jeung aing sekalian. Lain ohang sugan teh awewe efek lalaki. Sah lalaki. Enak aja. Jalu. Saya teh aya naonnya? Silakan melawak dulu. Apa? Emangnya lo kenapa? Lain si ohang ningalikeun ti luhur nepi ka handap ieu teh bener jalu apa awewe ieu teh? Da geus sarapaleun urang dieu mah. Urang di mah apal teh? Sarapaleunnya ka jenong mah apalnya? Jenong lalaki awewe. Lalaki. Tapi nah jenong begitu di panggung dihareup rata. Henteu ngagenuk. Tak, eta urang rek nanyakeun. Cing, Kan biasa mah macan apa? lalaki mah komo jenong pan eta setidaknya itu pakai legging ya. Iya. Supaya legging. Tapi misalnya mau lalaki pakai legging pan ngagenuk. Ngagenuk atuh. Tak ieu mah rata kumaha teh bisa gitu. Disinilah ada rahasia. Lakban mah merpet jeung buluna si teh. Ibu, hari si ibu ditega-tega teuing si teh. Lain ngomong bulu Saha kawas ngomong bulu kawas boga bulu. Hah? Emang boga bulu? Lain boga bulu, ibu tega-tega teuing meuli kitu-kitu teuing ka aing teh. Kabayangkeun ku lakban. Ari keur napalkeunna mah teu naon. Pas dibuka poropot. Bayangkeun 18 caroplok tah. Heeh, da urang rek nanyakeun nong, Nya. kumaha carana da di lakban mah teu mungkin. Tah kitu maksud teh. Kieu rahasianya ibu pilih. Ah, itu rahasia mah tong dibejakeun. Henteu ieu mah, ieu mah rahasiana. Heeh. Melong ka dalang wae urang. Rahasiana. Ibu-ibu pilih bade bapak-bapak sok main bola make rok nih. Ieu cara nu jetu. Kumaha tah kumaha. Neangan benang rapia 1 meter, Benang rapia semeter terus warna hejo. warna hejo. Oh, eta kudu warna hejo. Warna hejo. Oh, lamun warna nu lain teu bisa. Teu bisa. Warna hejo. Terus Kuliwet ke kamar mandi, Bu. heeh. Reketek huluna di talian sing pageuh. Hulu naon? Pas dina gaganetna nya, Bu, dina gaganetna teh anjing. Reketek sing pageuh. Nya. Tah, kuliwetkeun we ka tukang ka dieu. Selapkeun we di dieu, Bu, benang rapi teh selapkeun. Terus Alhamdulillah, Ibu. rata dihareup. Rata dihareup. Adi tukang Ngan di tukang kieu. Oh. Kang. Beunang Beunang jahil eta mah. teh. Naon sih? Huluna sih menikeun pisan. Ayo. Moal tenang Bapak. Tenang Bapak, tenang. Oh, Bade diurut, gini bodor, diurut. Pak. Ata bade diurut cenah jenong bade diurut. Mohon. Nya. Maksana urut naon? Urut brimob, urut naon? Sok kalau atuh lah buru-buru, ngai buru lah da itu. Tapi jenong mah da bener.
manehana pernah jeung saya jalan ohang Bener. ulin ye ka tempat-tempat Tah lurah jeung si eta. jeung saya duaan Bener. ulin ka tempat lurah maneh langsung bergaya juga saha Urang juga Pak Lurah. nah begitu juga pernah diajak deui urang ka tempat camat diupet juga saha Di kamari camat. diajak deui ka bupati kan Bupati. karek jadi begitu dihareun Pak Bupati Jika bupati. begitu urang ulin ka ieu ka Nusa Kambangan manehna langsung ningalikeun jiga garong Lohong juga garong ye. Namun eta tong batuk-batuk gitu atuh Nong batuk nong. Batuk. Batuk asli. Batuk. Lila, can cager. lain Hah? Kunaon kuna nya. Hah? Hayang cager. Nya. Batuk. Nya. Wudhu atuh. Itu kalau kabeuki. lain cepot Kulang, iya kulang. mah mesin batuk-batuk oge cepot pamajikana elah Tong Ayo, buka mau- rahasia. lain Tong buka buka rahasia. rahasia Gera-gera mana teh? dame nyaho kabeh teu nanaon bener teu Nya. nya cepot umur sabaraha ayeuna Genep-genep. genep-genep pamajikan sabaraha 2 genep. dua genep bedana sabaraha 40 tahun. tuh mata huntuna beak manehna mah Keke. dikecerokan ku pamajikana Pamajikan teh sabaraha umurna? 2 genep. 2 genep ai Mang Jenong. Aing geus geulis kieu emang. Sing Nya eteh. atuh tante Mang atuh kumaha? Abi genep-genep 20 genep tahun. Bojo Garwa 20 genep. ke teh Garwa teh incu. tapi saya mah ngadoakeun ka Jenong karena Ya, biarpun amin, amin. bagaimana sebagai teman cepot Amin, saya amin. mah Amin. ohang ka Jenong Amin, teh nyaa amin, amin. Nya, nya. nyaa Nuhun. pisan sanyaanya Amin ya Allah. matak saya mah ngadoakeun iraha Amin. manehna pae Amin. Sete baru diaminkeun. lain pamajikanna ora kene karunya paneueun nu nalangan meureunang Sia teh bogoh ka majikan aing. lain bogohnya ah ka dirinya Tuker tambah jeung majikan sia sok. 3.000 Ngeus ngahibur nyanyi ya. oh Ya sekedap. Ngos ya daik di dieu mah resepna teh non ngalagu. Hangan maneh tadi aing meuni mapa jalan satabak aing milu eungan sia teh meuni eueuh Ya, tungtungna. urang mah yang naon teh tadi nepebuk maneh jiga hileun teh ning. Apa hileun teh teh jeung cerenet ning kalakapa hejo gitu. Peda hejo. Heeh. Geuleud peuteuy. Teu eta kumaha teh jalan satapak emang kudu kumaha? Ohang. Hei, Ari mah pae jalan satapak make koma. Lain mah tadi maneh kumaha nyanyi teh jalan satapak teh? hah? Tadi maneh nyanyi kumaha? Dongonahun. Kumaha? Mapa jalan satapak kayu juga iji kemuran teh karasa capena sabab aya nu diteang. Maneh wae geus capek. Teu urang mah. Geuning bieu. ambil napas lain capek eta mah Yeah. anu capek jeung anu beak napas beda Beda. Carana lain kitu, make seni. Cing. Mapai, dengekeun. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capekna lantaran kuring aya. naik ojek nya bener Siapa? atuh nya Bener moal dong, capek bener. naik Sabab ojek. naik ojek. Maksudnya lain kitu. sok Kumaha, Cing, dimimiti kumaha, deui Lagu. Lagu cing kumaha. Mapai Dengekeun. jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capekna lantaran kuring naik ojek Tuh. ojekna ditubruk ku sia. Cik, emang anu bener nu kumaha anu bener? Nu bener mah kieu. Cik, kumaha? Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capekna sabab aya anu di teang. Leuwih salah sia beleguk. Nah, asal Salah mana? asal Dengekeun. Sia mah leuwih. Leuwih Dengekeun. kumaha? Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang. Pasti bohong. Pan abi kieu bieu teh kitu. Kitu kumaha salah? Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur henteu karasa capekna sabab aya anu di Lain leuwih. leuwih teuing eta as mah Kang beureukeun hang. dengekeun nya, dengekeun. Make suara nu bener nya ieu. cing Mana bener nya? cing kumaha nu bener
Aduh. Oke. Mikna tingalikeun caranya kalau mikna sok tingalikeun. eta mik kita cingir Mik, ngacung tah. antena. Meni nyungcung tah. Heeh. Sok. Mapai. Ya, mangga. Mangga. Mapai. Jalan tetap pengaju-kajungan hiji ngamurung marana capek sabar hanya ludi teang. Nong. Tapi ya si orang nyage gancang tapi bener pas dina ketukan. Kang, ieu nya. Naon sok? Salah, iya. Naon. Salah jeung benerna, penonton leuwih nganilai. Sok. Nya. Urang nyanyi jeung jenongnya Sok. sing kompak. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur henteu karasa capek nah sabab aya anu di Nah jadi kieu. aing nu salah teh awat tahun dolan aja sok kira aku nol aja sok kieu perneina Tapi na teu pas teh cing nu kaduana. hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiungan sanajan awak rancucut henteu paduli da kajeun Teuing. Heueuh nya euy. Bener asup Eta tapi kompak Tapi salah. lamun salah nayaga teh Heeh. tukang nabeuh Bener. apal kana Bener. patokan Si sok. coba jeung nayaga mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur henteu karasa capena sabab aya anu di teang heueuh Ieu nya. salah teh aing tahu saha nya euy. Lieur jadi nanya. jadi salila ieu teh sabenerna mah obas mah ditipu we ku nayaga teh budak teh nyaraun patokan aslina mah Nu penting masana piga teman anu dituju rek ngalongok mawar bola kemang jadi impian sugan teh moa kakak kemang saya nu boga kali ke asa hoream lempang ke ngalayang teka sawang tianggalna teka pikir kita dina sia anjing edan Teu meunang amek da ieu mah seni nong. seni ngarusak lagu Lain ngarusak lagu napasna nepi ka inya. kenapa sih ieu kuat aing teu kuat Atuh nama kemiluan nyanyi Aisyah. da kabita ya sarua ieu teh pan lagu eta mah lagu baheula nu ayeuna ge alus Nu mana? naon Lagu naon? baheula ge pernah aya Nya. ayeuna rame deui laguna naon lagu naon diri nandangan kasiksa gering pikir ngalang layung horeng micin tanu samar asa teu walakaya make koma Beda guru, geus tong ribut beda guru. ari sia guru teh ti saha ti bangsat doma nah guru teh mana emang guru nyanyi ke bangsat domanya oh gitu anjeun jadi rebutan antara dua lalaki bab sok kurang make koma sok sok diri Ya, ya, diri Nandang Supriyadi Dadang Supriyadi bupati kurang gede Dadang Supriyata bupati, bapakna bedas. diri nandangan kasiksa koma oh diri nandangan kasiksa koma ya diri nandangan kasiksa oh diri nandangan kasiksa gering nang tumar sakedap mana we aya bapak polisi di pali dieu upami modaran partner di panggung punten keunana sabaraha taunnya Ya, ini mah tong ngaharepkeun sabat tahun nya tong boroning dihukum maneh mah naon oh boa karek
ngadengerek ditewak lagi kelepek. Tuh. Bener. Si teh yang dipecat 2 kali. Sakit itu dipecat di kantor pos. Urang mah tadi cek kieu, ari Bos Oden ka mana? Hah? Bos Oden. Capeun. Oh, capeun naon. Ari teh aing ngarurusuh. Capek, capeun. Bos. Capek. Capek naon sih? Capeun teh. Aing balik kumaha? Itu Balik. aya di tukang. Mana? Itu di tukang keur. Oh, wah. Geus pura-pura teh nyaho urang mah aya di tukang. Geus Arek, si teh geus. Lain masalah geus sarena sia teh. Aing teh adu tawar kumaha balik sia teh. Tadu tawar kumaha sih? Teu adu tawar pokona mah. Oh dah. Nong. Tadu tawar. Nong. Eh. Ngabodor sareng cepot sareng adalang dadan. Siap. Urang poho bade masihan sabaraha teu kitu. Kumaha lamun poho njol mana urang rek balik balena molor besok bayangkeun kumane. Rek sanu mayar urang. Oh nyakeun wae. Untuk urang mah geus duaan heuh. Hah? Geus duaan. Urang mah keur manggeus. Geus urang mah. Nya. Geus urang mah jong adadan geus. Jong kabeh jeung panayakan geus urang mah. Ayo non teh nomor rekening aya keneh di ditu. Bisa. Kuitansi masih aya masih baseuh ieu. Aya. Hah. Kamana ari si Oden nya itu. Cek Oden. Obas. Jalolo Jakobas. Sarkobas. Majorkeun teh ari urang ke naikna jam sabaraha nanyakeun we jam sabaraha. Bari jeung eueuh Abas. Abas. Sok. Bos Oden. Pangbageurna sadunya. Bos Oden. Mangga naik ka panggung. Bos Oden. Tengah sadunya. Bos Oden. Ieu jenong hoyong tepang. Untuk urang mah geus heuh. Anu sumping ibu. Nyanyi. Ibu Lili. Asik. Ibu Lili ka dieu. Asik. Ieu jenong Mana? hoyong tepang. Ibu Lili. Ieu jenong hoyong tepang. Sakantenan sareng Ibu Lurah. Si jenong tutupan halangan. Ibu Lurah jenong hoyong tepang. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tepuk tangan dong. La 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 la. 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 La 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 la. La 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 la. Nyanyinya ganti. Nyanyinya ganti. Hop. Nyanyinya ganti. Cenah. Lain ganti sih bangsat. Nu joget sia teh aing nguar mob la 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 mob la 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 la. Rek nyanyi aing teh setan sia teh. Udah aku kudu digalai di panggung wae sia. Sok aing keur nafsu dikeprokan. Dihakan sia ku aing panggung teh tah. Atuh aing kahakan aing. Sarua aing kahakan. Ya. Monyet kolot. Nah jadi kaing monyet kolot. Lagu naon? Lain? Bebas. Hah? Bebas. Kumaha mimitina bebas. Bebas. Aku bebas. Aku lagi bebas. Lagu bulet. Lagu Kang Dadang atuh ame rame. Lain.
Kang Dadang. Ah, lagu Kang Dadang. Lagu bebas. Sok. Lagu bebas. Lagu naon atuh? Lagu naon, Bu? Ah, Lagu bebas. Eta mah nu bibekene. dua. Dua laki, Hang. Di diri nandangan kasiksa gering pikir ngalang layung horeng micinta nu samar asa teu walakaya anjeun nu jadi rebutan antara dua lalaki nu sami micinta ka diri salira rasana diri kesedaya akan bicinta anjeunna harapan ngan ukur harapan nu ayeuna nganti ngalamunan ngan kasih saeta geuring ngapikir ngalayung haran becinta nu samar asa teu walakaya jadi rebutan antara dua lalaki nu sami micinta ka diri salira diri geus teu daya akan micinta anjeunna harapan ngan ukur harapan nu ayeuna nganti ngahalamunan Sinet cilemet itu sinet. Nah, dari mana? Ah, gantian maksudna jadi kana kutang. Lain eta tukang kendang cilemet itu. Kalem mereka, kalem. Cepot. Mana cepot keur cepot? Mana keur cepot? Bulan. Mangga teraskeun. Sok. Anjir, era disebut ku kidalang mangga teraskeun cenah. aduh ya Allah ya Rabbi Sok Mana nyeri? Hah? Mana nyeri? Nyeri teuing. Cerik ati ditamelar pinah ka dia si ibuna ge teu beunang. Jadi bagus. Aduh alayang, tega teh teuing. Ini sore kurunyung geus subuh. Bari tunduk mukakeun tulak. Teu cager teu eling-eling. Aduh alayang, tega teh teuing. Nyeri moal beunang diubaran. Najan tutumpuran pae ge teu panasaran. Pengora keneh meungpeung aing can anakan. Sok aing serahkeun aing mah rek kawin deui. Nyeri. waran tutumpuran pae ge teu panasaran pengora keneh pengurang jang batian bae keura cerahkeun aing mah rek kawin deui teu butuh lalaki curaling komo jiga ada ucing gering teu loba teu eling-eling aduh alayang aing hayang nampiling Abu, Alhamdulillah. Ibu, nuhun pisan Bu. Cepot. Atuh nuhun. Lah. Ari eta tos kulem teh san. geus capeun Bos Oden. capeun geus capeun apana eta ge ti bos Oden Apa Teu nanti bisa. si Bos Oden? Teu bisa, Kang. Naon? Anu ngaranna rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Mohon. Sami sareng Bos Oden sareng Ibu Lili. Sumohon. Sakinah mawadah warohmah. Lamun pamajikanana mere, salakina ge kudu mere. Leres. Teu bisa masing-masing gitu teu bisa. Jadi Bos. kudu kumaha dua nana. Nya tuh pan sakinah mawadah warohmah Apanan eta kompak harmonis. Ibu Lili teh Atau eta, mun kitu mah didinya untung urang ngeunah meureun. atuh aing rugi.
Aduh, ka atuh tong nanyakeun ka aing masalah beuli udud mah usaha sorangan. Aing ke usaha teh. Iya. Ya. Tah, dangan sakitu-kituna. Urang mah menang sakitu we deui sumpah. Sumpah. Habis saksina. Hah? Hayang udun mah hakan we tah suuk. Alhamdulillahirabbil alamin nya. Lain. Alhamdulillah. Kurang kali dieu kok sakieunya. Oh, Bos Oden. Pangbageurna sadunya. Oh, Bos Oden. Pangkasep sadunya. Oh, Bos Oden. Ari kitu. Ibuna parantos nyawer. Oh, Bos Oden. Nah di harudum sarung. Dua Bos Oden. Hatur nuhun pangasihna. Dua Bos Oden. Hatur nuhun Bos Oden. Dua Bos Oden. Ari aing diliwat tuluy. Kumaha teh? Hei, Nuhun kana pangasihna. astagfirullahaladzim. Bos Oden pangbageurna sadunya. Hei, Istighfar sih. Bos Oden pangnyaah na sadunya. Bos Oden naik ka batur kararanal ka aing teh. kasep na Kumaha teh? sadunya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Bos Oden astagfirullahaladzim. Ya Allah. ulah balik. Ya Allah, ya Rabbi. Bos Oden hatur nuhun Pasti. Wah, gitu. Luar biasa. Dah. Lain ka batur lain aing handa tuh. Iya, Abdi nembe dua. Abi nembe dua. Bos Oden hatur nuhun pangasihna. Bos Oden hatur nuhun saweranana. setet. Bos Oden iraha patapang deui. Alhamdulillah. Nuhun bos. Alhamdulillah. Menang 72.000 biar tina hadiah anu dialungkeun. Alhamdulillah. Menang 72.000. Aduh. Cek aing oge eueuh we nu aing mah. Kala ka diawurkeun. Urang mah cita tadi teh kan menang sakieu tuh. Sumpah bagi duanya. Aduh, gelung luncat si Aam. Bagi duanya. Tah, urang mah sakieu. Naon? Hah? Termos pupus apa ka aing? Nges. Siap. Urang menang 72.000. Lain ohang eta kuat kado. Hang. Ohang dimainkan ku Bos Oden. Aduh, giran ohang hiji giran jenong Hatur 7. nuhun Bos Oden. Bos Agung JS. Oh, api-api nyawa HP. Oh. Tong menta di panggung. Naon ohang rek ngomong naon, Lain. Cing? Lamun menta di panggung kabeh marenta. Datang ka imah. Aya solokan kedukeun tuh. Iya dengekeun lah ohang rek ngomong. Hang, kumaha? Cing. Lain gitu nganuhunkeun. Nya nganu. Nuhun jazakallahu kaseuron. Mudah-mudahan sika getosan ku rahmat hidayah oge rezeki anu berlimpah Bos Oden. Amin ya robbal alamin. Sing kagentosan, rahmat sareng pitulungan Amin. Amin. Allah. Elek ku si Cepot si Janeta-Janetnya doa mah. Sarua. Heeh. Ya susu jadi ngegendutan gila. Lain lebih kali tengah-tengah. Lain. Majikan aing nyengel. Ya nyaho lah. Orang mah ngenaserin naon cing. Naon? Umur-umuran aing ngawayang kakara kaleyek bintang tamu. Lain kali leyek aing teu ngarti aing mah.
Saha nu ngaleyak? Maneh. Tahu urang mah teu ngaleyak. Urang mah belah dia. Lebih kadi leyak astagfirullah. Urang mah belah dia. Teu, urang mah nganukur ngedengkul tongkongna wungkul urang teh. Astagfirullah. Nya Kang, hampura nya Kang nya. Pantes sok ada ngaranna ge atuh ieu mah hiburan no. Mohon ari hiburan mah Kang. Hiburan. Nya gitu leres. Nya punten bilih kaganggu pagelarannya Kang nya. Entah atuh we atuh. Terus abdi kedah kumaha ieu mah. Mane ayeuna demonstrasi naik ka luhur. Terus Itu ke panggung, geuk dibuligir. aduh, Terus gerak ke handap. Naon? kadeuleu kanjut. Sungut bau kadal gitu. Nah Kang ini bau kadal. Ke rumah sang ada har kadal. Atur nuhun Tante Jenong. Sami-sami. Atur nuhun Bebep. Atur nuhun Atur Kidalang. nuhun Mang Ohang. Ya. Nuhun kasadayana nuhun pisan. Ya, atur nuhun ka sadayana. Bangga. Nuhun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus menang duit mah barali ke bintang tamu teh. Bintang tamu nahaun. Alah dulur, tauing maya keneh. Di dia bae Mang Ohang ngalokan. Bangga. Ya, aya salam di sini Neng ya. Anu ngunangan. Aya salam. Alhamdulillah sakali deui jazakallahu khairan kasiron Bos Oden. Nuhun. Mugia sehat salamina. Amin. Ageng rezekina nya. Amin. Ya. Hei bangsa manusia. Ulah kaget ya aing. Bangsa manusia. Ulah kaget euy. Naon teh euy? Ulah kaget ya aing rek nanyakeun euy. Ulah kaget rek nanyakeun euy. Pak, Aya makhluk tuh. lah aya naon leuy? Ieu denawa jalat dala parantos dukit di marga sopada. Alasan patepang sareng panengahing Pandawa Arjuna. Iya gitu. Kasumana kasumana kapanung kang digaya sumangen kang badoa wanita rumung ora bandi wa bos Doh. Doh. Aya naon asna jinga kan? Nguningakeun aya denawa kan? Ya itu. Kakang Semar ieu nu priatna jeung ati-ati kan. Mangga ada. Ya nak aya. menghirup sewan-sewangan pastina tabangkata Boa-boa deuleu ucu. Doh, wah. Kangarana dileuweung deuleu. Laras eta. Ngabejakeun deuleu ngaran dileuweung mah. Heuh. Boga nu ngageugeuhna deuleu ucu. Kan jangkung gede jelema ge kan nyapot tiuk jae mangga kan elingkam alam wiwitna sang tumong kamalina lain makhluk naon eta am jangkung gede kitu teuing dawa makhluk naon engke kakara nyempol di kejauhan julug-julug kitu euy Ulah kaget ya aing bangsa manusia. Doh. mangali hampura ieu bangsa manusia kaula aya tanyakeunun ye mangalingi denawa ieu jelema nepi ka kasep kieu deuleu Ya eta. Heeh.
Urang mana aja sakedap tenawa. Hariwang saya kamelan ini tumeh rek paangan. Anjir aya kemaran aing di dieu. Oh, kemana? Mana? Iya diharap. Kemaran si goblok. Banget segitu juga waluh gitu sih teh. Diuk. Saya mangga. Jika ketan bulu. Wala makhluk naon eta euy. Jiga kaleci marmer teh po. Jika ketan bulukan gitu sih eta. Si goblok nyebut kaleci marmer ka aing. Kasaha sih nyebut kaleci marmer? Tah saha we nu rumah sia? Hari mana sangaran? Kuring, Hah? cepot, Cepot? nya. Kain tiga kaleci marmer. Sia banget goreng patut. Manya banget tiga cangcut. Goblok sih teh. Si goblok naon teh? Haha, si cangcut. Dak bori sia koeng. Anjir, emang aing rek sieun ku sia. Dor sia. Gus cici. Rakisan pelatih banjar tidak makan sasesana pamugi abuhe Allah ngaganjar nyalamakeun sadayana Ade Astrid bos Ude sor Muat segak geranya bos Ode Kang Aprai hatur namu. Melak segap palintangan Eta babalerang Naonana. Pangalusna Oke, hatur nuhun bos. Babalerang Hatur nuhun Ade Astrid barokah Ade Astrid. Amu titin bohan sanajan di kantungaran sanajan di kantungaran kasayan moal musnah kasayan da moal musnah geuningan Nyangakeun kaokan yang Yuda Puspita aya Kang Sodi Sanjaya. sapanjang urang kumelar gerak abang ngejon anu bageus Aya Bang Jon. ulah kengatna ikhtiar Kang Weni Bogel aya. ilmu tuntut punya siar nu goreng perlu disinglar ibu lili nu goreng perlu disinglar Bapak Guru Taslim Karawang Mancapla. mere maweh kasasama Abah Haji Rosa Toba. Silia si jeung upama lakuning jalma utama jadi patokan agama geuningan jadi patokan agama kebon sereh kebon eri tangkal nama Pak Haji Dedi tangkal naker tibang ketang mun migawe repeh rapih timulna kasalamatan adeni pohan Toba. timulna kasalamatan eta tong kaleuweung Eta naonna. loba sih
kalantungan dapat sosore hidup rasa siwi geuing pae dirustandi kana jalan roban geni mika cinta kasasama wauku ngudasar kabangsaan geni eta mika cinta kasasama nganggo dasar pangapring pangapring bintang kuku jadi tilu ngiring abdi ngiring Abah Haji Rosak pocong barang jam pupus abdi milu Allah pangapring Allah pangapring bintang kuku jadi dua ngiring abdi ngiring bos ode ngiring abdi ngiring ibu lili kapayun kidalang adi turuna aya pupus daan abdi bawa sor kapayun kidalang anom yoga suara agang aya kan eta kamana jalan Cibung Pak Haji Obos bulan mah ari rek nancak mah Pak Haji Obos anu bager anu nyaa ka Cimangkiri ayeuna Bos Uje eta kamana abdi nyalu padalang yoga suara kamana abdi nyalu mun menang tungkara diri Umi Hajah Farida tungkara diri
kaget dan nirahkan ningali hingkang samya sampun prapta kaget ka kiri-kiri ladiaden niara ya ingkang sampun prapta panengahing Pandawa Arjuna kaget kasumpingan Danawa anu jangkung badag nirahangan tiga saha tea salira timana naon maksad gageruan kaula Denawa ngenakeun ngaran kaula Jaladara bener ari anjeun ngaran kaula Janaka leres ari eta nu tukang jisima abdi Semar syun Semar sumuhun alus ngaran teh euy Semar nu tukang abdi Glan ya cepot pang tukangna abdi ya Agnes Monica Oh, ini menyades menikah kamonyong gitu. naon sia teh jelema eta ngan ngahina we ka batur teh kebayang aing si Bucang Cut Dah, saya juga cangcut banget gitu jorang. Kayak banget juga cangcut mana? Terus masa teh banget juga cangcut. terus lamun aing jiga cangcut rek naon Oh galo. Bau tur mah aralus ngaya teh banget teh aralus salincip Aisyah gitu jeung braweng deh. didagor sia koe Ngapa koyong? Emang na aing rek sieun ku sia tong baro maneh dunungan aing sieun ku aing. saha Batur. nu sieun teh saha Nya dunungan batur sanes salira damni mah sieun. bade ka mana salira kaula teh rek nanyakeun ieu teh ye satari teh Janaka rek nanyakeun ari jalan Kawirata ka belah mana Cobi. bade naroskeun jalan Kawirata bener nya memang leres ka dieu telepat jalan Kawirata teh ka dieu jalan Kawirata teh ka dieu leres Wih ngerek nanyakeun aya ka Cirata ka belah mana? ka Cirata mah ka itu meureunana ka Padalarang Ayo atuh. Ayo. Nya bade naon salira Kawirata kaula teh hayang panggih jeung anu ngaran Yudhistira Yudhistira bener upami dipercanten mah eta teh lanceuk kaula hah lanceuk maneh leres ke sakanyaho kaula Yudhistira teh Pandawa teh 5 hiji Yudhistira kaulua Bima katilu Arjuna 4 jeung 5 Nakula jeung Sadewa can ngadenge adi Yudhistira ngaranna Janaka memang kaula Arjuna teh salianti kaula boga ngaran Arjuna teh ngaran kaula teh Janaka jadi maneh teh kaula teh Arjuna leres sia geus panggih eta geus panggih si Arjuna geus panggih Alah, mana teh Arjuna? memang kaula Arjuna Ada itu nu bareng banget. sia ka aing wae situ naon Oh ngaran. cepot Cepot. heeh Tapi mana banget juga cangcut. paduli Anjir, geus panggih. Eta geus panggih. Yang si cangcut. Geus panggih cangcut baso. Hey 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 hey. Eta naon goblok sih teh. nah naon maksana yeuh dengekeun ku anjeun Arjuna
lamun bener ngaran maneh Arjuna wayahna gerak aku poe ieu jam ieu menit ieu bakal paragat nyawa ku aing. Naon ieu teh ngancam ka kaula. Bener Arjuna memang paeh siapa ieu. Naon itu sih teh? Ngahina kadudungan paeh-paeh naon maksudna? Cicing sacangcut ka jedog lah. Caman Kang. Ieu mah dudungan jeung dudungan cacah jeung cacah deui jeung aing. Sia mah cacah kuricakan jeung aing. Jeung batur gitu. Ulah naon eta buta ke tewak ku sia. Tuluy talian sukuna. Tuluy gantung tangka kai. Kaleketek ku aing. Cuman teh si goblok teh. Heeh. Nyeri hate. Naon maksudna ieu lamun maneh hayang nyaho tak maneh rek ka mana? Kaula rek ka Astina nyusulan ceuk maneh lin. Bima. Nyaho ti mana anjeun? Lamun maneh hayang apa lanceuk maneh anu ngaran Bima geus paeh ku aing. Naon sia? Nyarita abong kena biwir teh diwengkul eta teh tulangan ka mana karap sanyarita teh. Memangna gampang maehan lanceuk kaula. Edah teh apaleun. Geus paeh jadi patung di negara kaula. Ayana ngejang paingan teunah hate jang ganeng. Calemeng aki-aki teh. Ulah waka ieu ulah waka kita sarupateun eta teh berita buat teh hoax teh. Buat teh hoax ulah waka percaya ka batur teh ongko kitu ka batur teh. Boga sakut. Nah, kalau teh menang kitu beletuk we. Ana da kai tuh. Nah si peledu ya. Ieu teh bener anu caritakeun ku anjeun teh iraha papanggih ge aing kakara moal ngabohong. Heuh. Tak ayeuna aing aya tugas pikeun maehan maneh Arjuna. Bisa jajarkeun jeung langsung sia ku aing. Kurang ngajar. Anjir nyeduhan. Aing ge bacos lah namni. Aing hayang ngetepel ka si goblok tuh. Aing maneh hayang ngetepel. Heeh. Komo aing hayang ngade ka sia teh. Meni mumul eleh ngomong si teh. Hah? Meni mumung eleh ngomong teh. Jeung tibatan eleh omong leuwih hade ngajual imah aing mah. Aing ngan ngontrak wae tuh. Lamun bener-bener anjeun laki langit elangan jagat yoga gegera ragap kaula sakola aja. Lamun bener lanceuk kaula geus pinasti utang pati barepati hutang urang di bener dina lega jeung aing kurajan. Yep. Menang layan ya. Saha nu jiga cangcut teh? Barengkos kinya. Saha nu jiga cangcut teh? Sok lenang jawab seteh. Nah, abdi mah heureui. Abdi mana bodoh-bodohan, abdi mah bodoh-bodohan. Mang Cepot meuni kasih teh Mang Cepot. Pameun teh Mang Cepot meuni jiga tukang rebab. Aduh Mang Cepot meuni bangir. Naon aya jeung nyium aing deui. Ulah ngahina ka batur teh nya. Moal Mang Cepot abdi mah heureui. Udah sakali-kali deui. Moal. Bener. Moal tong sudak-sendak Mang Cepot abdi mah anak yatim piano. Piatu. Nya da teu boga grup elektron. Nyari jelema ieu euy. Nya jiwa humoris mah. Menggelitik. Omatnya. Moal. Mangga tuh Mang Cepot. Mangga. Amang atuh ka itu. Ka itu ka mana? Ka itu ka dieu we atuh. Meh lieur. Si Jurig. Mang Cepot resep kado. Hah? Resep kado. Ya beuki atuh. Moali atuh abdi menta. Ya nurus tujuh. Hayang dicitak we. Ampun Mang Cepot ampun. Ampun abdi mah gede heureuy. Di kampung abdi mah boga grup calung. Jadi abdi mah heureuy wae. Nya teu mangga. Tos sekali-kali dinya. Mangga Mang Cepot. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Cepot. Mang Cepot iya. Mang Cepot. Nanaon nya? Teuing. Ya Mang Cepot.
Makasih cangcut. Siap. Nah, ayo Jang bantuan dulu ngasih Jang. Geus datang di lucu. Dah, iya, wah. Oh, cik kayaknya. Raden Gatot Kaca anu melangka ingkang paman ugi ingkang Rama anu ngajugjug nagara Astina. Kalayangan di awang-awang. Barang ningali ingkang Rama paman nuju patelak sareng Denawa atur rekat Raden Gatot Kaca nyirorot kalemah sayang. Salah Rama paman Arjuna nuju patelak sareng Denawa. Paman, olah siap. Disajajarkeun sia ngaran maneh Arjuna. Memang kaula Arjuna Di podaran poe maju wet. Iya. Wes. Iya. Rasa udang siap. Iya, wet. Musik siap. lesotkeun Denawa. Lesotkeun. Moal dilesotkeun ku aing. Nu geus-geus ge sia teh balik deui. Kaduhung aing lebar. Urang anyar Siap. Iya. Wap. Iya. Wah. dibalangkeun. Eta batukang lah. Sia romongan ti mana? Naon ari akang? Dudungan dibalangkeun keun bae antep. Bae lalu badung. Moal digubuk deui saisuk paku aing. Abina-bina teuing di mana lagragna dudungan akan kalah aing. Panengahing Pandawa Arjuna lagrag lemah jangratangi kana. Iya. Lan pegang lan we jana. Mutusakan jiwa raga handika para Denawa lintang tipu saka kaula. Raden Gatot Kaca tuminat Gatot Arjuna. Ayo abuhe. Semaka pihatur baban. Diterima kasih Gatot Kaca anak mang. Kebeneran kasih. Baban, teu naon lagrag ti luhur. Henteu. Mun teu kudu kieu.
Ente kasep saya atuh baban naon itu Gatot Kaca baban ieu buta sabenerna teh anu geus mateni bapa hidup di Astina teh geus jadi patung bejana baban ceuk ieu buta bapa hidup teh geus jadi patung di negara Astina di paehan gue dedemit Ularas baban mangga tadi nama teu percaya ngan jigana ieu bener sabab ningali kasaktian luar biasa punten baban punten wayahna bantuan paman saya terus di mana lagragna dunungan deul aing aduh di mana lagrag aw sacos aw gojojos anjir kana pipi alah getihan tulu emer palingan bentol agan dawala salamet agan diparengkeun kaula salamet mun teu kutuk ieu henteu dawala nya nuhunna teu kutuk ieu mah tadina bilih agan kutuk ieu nya teu kutuk uya ona manteunna naon ari agan geus dawala tong loba teuing heureuy kumaha kan tong loba teuing heureuy oh sae agan bade di kumaha teh dipanah ku panah kaula dawala oh bade ditemak ku panah nya bade nemak leres ngiring sakupon mah nemak sugan lebet ya nya cing kenten-kenten sabaraka we enjing Cebueun ge. aling sadawala ulah kitu eta teh dosa eta teh judi teu meunang judi teh diharamkeun ku agama ditemenangkeun ku negara kari-kari anjeun judi teu meunang da teu apal loba lagu ngeunaan judi kumaha laguna geus tong mancing wae ka itu haling sia saya mangga permios agan beraham atuh salagu agan atuh ni nya judi teong sarep haling dawala bisa ditemak wae rasa kenas aja ayo mami kola dilalangan lan ala ringan rasa kenas sepangsa di podaran poy bola ayam Hei dola naon kos itu beragama we sirup teh naon papolotot naon akang sekaterangan di mana mangih musibah ucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dah ayo karuwas teh ucapkeun kalimat-kalimat thayyibah astagfirullah la haula sia mah ayam mangih karuwas teh eta bener deui nya kumaha mun sia keur mau karuwas dermawat disebut ayam-ayaman keur bener-bener cek aing mah lobana salah alah luar biasa ieu ngaran maneh Gatot Kaca heueuh bener maneh teh wirata heueuh utang pati berapati utang birang berapa maneh kawani kaing nya wani atuh sia kumaha teh
Bener mana ngarang Gatot Kaca heuheuh. Iya developer teh. Dibanting sia ku aing emang naik ngerek cicingnya mau atuh. Itu sih kumaha ngomong teh kumaha aing sia Gatot Kaca di podaran ku aing sok. Di podaran urang aja iya wet wow anjir hebat wet Allah Allahu Akbar Subhanallah hey edan wes apalah alah wes what wala whoop what menit Daun, kayak mana aja ngomong daun jawab ini kayak mana Gatot Kaca hunak mandi hunak gedak di mana minang shit daun awas ya mana di podolan ku aing daun di podolan ku aing podolan eta aing ngaran di podolan masya we goblok siapa kurang aja Gatot Kaca awas ya ku aing hutang mandi hunak minang di mana minang pada kopi shit daun what alah alah ya dalam guys goblok aing iku inung bapak can pernah ditenggelan jeung kitu Aisyah kaing nenggelan wae emang nasihat teh bapak teh goblok aing bro whatsapp what ya alah siksa whatsapp alah montong di tongeng goblok aing mah tara biasa metode biasa weh Gatot Kaca ampun ya ampun what Bawa naon Kang? hebat amat dagor ku aing ieu Bawa naon eta Kang? Bawa naon? mau bandring Halo, hebat. Di kumaha kumaha asa ku aing Kumaha cegur ku aing babatokna tuh man gitu. digi ku aing teh iya buat tebejat babatokna ku aing Pasti Akang. dagor ku aing ditah Hey, san neuteuk nah dawa nu teh. ye nih jadi ponok Melit atuh eta. melit nih anjir melitnya wah anjir hese kumaha nya hese tuh anjir ngomongkeun ke hese tuh Gunting. lain gunting situ kumaha gunting tuh pegat di gunting mah aya jelema nu bisaeun Saha? dadan pang menerkeun ku babatok sia gitu cing aya gawe sia tuh iya nuhun dadan Aduh. aing awas buta menedak gor ku aing tuman ya Kang, kade hati-hati Kang. Ulah hari ieu, miraweuh. siap anjir Kade eta lamun teu apa kana kopeahna jejebet tuh aing hampir eta. untung apa kopeahna teh pakaduruk Di duruk usaha. ku aing aling Sok jail wae. mang duye si jurig duye nu boga bako si teh aya naon bro lain aya naon si lain montong ngahareupeun aing naon tah teh nyo aing ngegubug naon tah Doh, naon tah? abang boga rejeki Alah eta. rejeki naon Aisyah ning eta boga kado lain kado lain kado lain kado Abdullah. Aya request dia.
Cing bener atuh sia teh. Salah. Naon itu? Aduh ampun. Salah dibalik sia teh. Iya buana ya. Ih. Nah, Si buana terabalik si Cakra buana. ieu Cakra. Ibu tahu aku aing. Mak. Naon sia? Acan joduk we tuh. Salah deui. Can